Ya, saya nangan dalag jeung lalong pun zaman at musip lah. Yang zaman at musip nangan lala jeung ieu jang leungeun sangu. Biasanya sih pasti gondrong gitu teh. Itu baur bener. Goblok. Bejakeun ku aing siakan bogana. Ya saya mau musip bandel jeung lele. Saya mau musip bandel jeung lele ya. Bunyuknya di bogana di Jakarta Yang musip bandel jeung lele. kan bae. Mana ya? Atuh masih ada lagi. Lauk mah kausupan nyaneh teh. Yang musip bandel jeung lele sugan moonang. Ya, ngonah bae bolong batur diusupan. Mana kon bejakeun nya kon bogana. Ngonah bae. Ayo ka Tadi ditanya ini pida. Saya mau musip bandel jeung lele ya. Ngonah gue ngonah. Gimana jeung lele ya. Sel, wah. Alam jada si gondrong, ganggu bae si gondrong dia. Nyalang ka batur. Ngomong naon nya nih usah ini. Cobrak bae hayo. Ya. Ngomong bae hayo. Lagi nyaho si gondrong teh musip. Nyalam ka aing. Waing diintit teh nya lagi. Geus nyaho aing ge. Gondrong teh musip. Ya. Ini sia ngomong wae tadi tuh lah makbul. Ano ka? Gusto ko malantuin. Nakit mo ba ko ay si kunyok. Usap na tinggalkan. Aing ya. Si pan paling mo pa nama. Si goblok geus balik maka dia. Ya. Pokoknya mah kuing diakeun ye lauk na balong lah. Kuing usupan hayo. Nya ngopatah ka batur ngaram useup sorangan nguseup. Mana bisa bae ampun. Batur cara museup. Wabah ya musik. Aing ge butuh dalam Atuh kita aja batur musik teh nama dalat musik sorangan. Apa ya? Ayo, ya benar enggak? Penjara ya. Mata. Ya. Teman-temannya benar enggak? Ya, nang air. Orang dalam. Ayo keluar sia. Yuk. Tahu itu kuyuk. Nah, penjara. Nah, kemana aing? Kayu aing, ha? Enggak, udah lewat musik. Siap benar enggak? Itu jebul kan. Kalau kalau masih atuh. Boleh enggak?